Maklum kadenge kuno ngajina kuno nunutan jeung anu meureunnan saliwa ngajina teu beres teh kadenge ku si aki teh nyusu heula subuh maksud teh rek ka masjid itu pas bade ka masjid emut keterangan wengi teh cek ustad nini naon atuh aki mun subuh-subuh geus gegerawan heuh aki teh rek ka masjid rek salat ngan peuting ngadenge keterangan ti ustad cenah memeh salat teh sunat nyusu heula ngaliwat ka imah aya nu mawa semen sali ieu nu kuriak gebeg datang di rumah bata gebeg deui urang mah nya batur nu kuriak urang nu ka rumah sakit da gegebegan wae atuh ieuna nya batur meuli Pajero urang mah meuli Panadol da lieur ningali batur meuli Pajero urang teu kabeuli panas we barahan aya nu kitu aya diukna teh di juru bari nyarande ibu bade maot nyebade atuh ai maut mah kullu nafsin daikatul maut setiap anu bernyawa pasti bakal ngalaman maut teras mangga teraseun we sadah teraseun Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melak jati sisi leuweung di Ceboran make cai bilih tadi nuju Malaweung urang cobian sakali deui. Daun salam daun kopi nu ngawaler salam didoakeun cing enggal angkat haji. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bu? Ridho. Nu ikhlas tu ridho ngawalar salamna didoakeun nu gaduh sametan cing laluna sutangna. Tariknya amina. Berarti nu tarik amina cing cirining nuju gede tanagana. Tara saudon nu keur loba hutang maka tingali make tiungna oge nyara rengsol. Oh, tong dilaraseun heula ibu janten katinggal. Urang silih doakeun ku perantawisan ngawalar salam mugia urang salamina dijantenkeun jalmi anu salamet di dunia bagja di akhirat. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mazid wa karrim wa azim wa tahannan wa takarram ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaqan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Warahmanul kudusul ba'ithu muqtadi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Terang doa Rajabna Ibu. Ngiringan heula sadayana urang ngadoa mugia barokah ngadoa Rajab urang sadaya dilungsurkan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana. Nah, berarti fokus ngajina. Kan waktu Ibu meh teu tunduh ngawasna wios ieu ngawasna wios. Hanasus diperem-perem si Ece itu eta mah ngadoa rek tuang cenah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Urang nganggelaga miringan sadayana di sarangan ku hadroh supados ngaosna henteu tunduh. Siap Ibu? Di dia osok salawatan osok. Siap salawatan siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil anu luar suantana mana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Aminan. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab sareng Sya'bana. Mugi Gusti ngadugikeun yuswa abdi sadayana kana sasi Ramadana oge bakti kamantana. Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salawat sifat sadayana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salli. Salawat pada salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis Masya Allah. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri
tanpa hadroh semuanya bersolawat. Salatullah salam. Masya Allah. Ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rausen ku salawat ibu. Kenapa awak mengawali perjumpaan ini saya mengajak ibu-ibu untuk bersalawat? Karena begitu banyak fadilah daripada kita memuji ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna aya dawuh jungjunan nguningakeun man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu asra hasanatin. Sahajal mak nu ngaos salawat ti umat Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi kana hiji salawat kataballahu lahu asra hasanatin, maka Allah bakal nyatetkeun 10 pirang-pirang kasayan. Jadi hiji salawat dipaparin 10 kasayan. Wa maha anhu asra sayiatin, jeung bakal dilebur dihapus ku Allah tina 10 pirang-pirang kaawonan. Wa rafa'a asra darajatin, jeung bakal diangkat kana 10 darajat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Payusur pantes dina ieu kesempatan urang sadayana muji syukur ka Yang Maha Agung, tegasna dat Allah anu maha luhur, anu mana mantena masih kene maparin anugerah ka urang sadayana ku mangrupi kasehatan lahir sinarang batin. Nu utamina pisan urang sadaya masih kene dipaparin kakiatan kanikmatan iman Islam, sehingga dina ieu kesempatan urang sadayana dikempelkeun di ieu tempat, dikempelkeun di ieu majelis anu mana dilebetna diagungkeun kana perkara anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyatana kana sasi Rajab anu mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu waktos dina ieu kesempatan masing janten sababiah lungsurna rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna mugia salamina tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi tertinggi paduka termulia Rasul pinunjul, tegasna habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargina ka para sahabatna dugi ka urang sadayana selaku umatna anu masih keneh turut tumutur kana ajaran mantena. Moga-moga urang sadayana masing kakele kasangkeh karawu kapangku diangkeun janten umat mantena anu ngengengkeun syafaatna jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal. Anu kalintang dipihormat, kalintang dimuliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, pini sepuh kasepuhan turun disepuhkeun. Wabil khusus keluarga besar Masjid apal abi oge tenang ya tuh ngareng hapeula. Masjid Babul Jannah anu di pupuhuan ku kedua DKM wah reng-rengan sadayana anu teu tiasa disebatkeun jenenganna hiji-hijina mugia para ulama, para kiai, para ustad, para guru-guru urang sadayana cing paranjang yuswana, jembar rezekina, tambih-tambih barokahna, tambih-tambih istiqomah dina ibadahna. Naon aya euceu istrina istiqomah dina ibadah. Amin ya Allah ya rabbal. Oge teka langkung para jamaah ibu-ibu yang terlihat dari pancaran wajahnya calon bidadari-bidadari surga. Ngan punten Bu, bidadari surga mah teu aya nu rorombeheun komosim kayoan mah. Tapi jangan berkecil hati karena urang sadayana ayeuna calik di antawis taman-taman surgana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga jaga janten saksi urang sadayana dikempelkeun di surgana Allah di bawah benderana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tanyakeun ece. Tak kenal maka tak sayang. Tapi hati-hati ketika sudah sayang, sulit untuk dilupakan. Kumaha ibu-ibu? Tuh nya kanu wel mah jauh. Kanu ceuceuk mah jauh wel we.
Nepangkeun tadi sanaos tadi parantos diuningakeun wasa Abdul Hadi Alwi linggih di leresan Cebek Soreang Kabupaten Bandung wios teu naroskeun oge ngan teu kuat hayang ngabejakeun. Alhamdulillah Yuswa masih keneh 34 tahun, istri nembe hiji, murang kali nembe 3, rencana hayang boga budak teh 11. Uluh, nah buat nyebut uluh. Abdi nu nyieun mah, abdi nu ngurusna euceun euleuhna. Doakeun amin atuh. 5 uluh cenah. Ya, mudah-mudahan purang kali abdi sadaya cing saroleh solehah. Alhamdulillah wasilah pun paman di tempatan simkuring tiasa silaturahmi ka urang Sompok Sukaluyu ya teh. Sompok dan Sukaluyu atulah mikitunya. Alhamdulillah tiasa silaturahmi wasilah mantena, mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana cing sesuai kana pidawuh Jungjunan man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasir rahimah. Sahajal manum pihak mikahayang jembar rezeki panjang yuswana fal yasir rahimah cing kedah daek nyambungkeun silaturahmi. Insyaallah ku silaturahmi mah berkahna bakal loba dulur ece asokna kana duit. Tah kieu Mang Ded aing ngaji jeung ibu-ibu teh kana duit we pikiranna teh. Loba dulur. Di mana loba dulur pasti ka dieu bakal loba doa ari kieu mah doa ece. Pan abi kieu ieu mah doa, lamun kieu duit. Manya kieu duit ece. Doa. Atau sugan yang sugan we abdi uih ti dieu ge nyanak amal ibadah ti Gusti. Tuh. Can ge ngajina geus dituduh rek neangan amplop. Demi Allah Bu nepi ka kiwari ge abdi mah teu seneng kana amplop Bu. Sok dipiceun. Amplop. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dararamang sadayana. Aya anu nuju teu damang aya. Mugia berkah acara cing disehatkeun didamangkeun ku Allah. Anu galau wae aya. Nini atawa gadis. Galauna mikiran ilmu atawa mikiran duit. Sakali deui galauna mikiran ilmu mikiran duit. Nu iya duit, nu iya ilmu cenah. Duit we jeung ilmu cenah Ustaz ah. Tah kitu we jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujurnya, ya. Da katingali tina kiceupna oge nu keur teu boga duit mah rada kerap ngiceupna. Apaan kitu? Punten ieu mah ngadeg sepuhnya, punten. Atuh bapak-bapak mangre di palih dieu geura. Pados abi tiasa tah gitu. Mayun ka payun meh katinggal ku ibu-ibu bae. Bias abi ngadeg bias. Meh katingali kasepna. Anya nya abi geulis ieu ece tuh. Ya. Tadi teh dugi ka mana tadi teh? Beda da katinggalin nu keur anu teu boga duit mah ngiceupna teh kieu. Bari nyalangap teh. Beda jeung anu gidigna loba duit mah, wah ngagidig. Ditaros ge ka mana ceuk? Bade ka Cibaduyut. Aya nu ieu mah nu teu boga duit mah bade ka mana ceuk? Ka dieu we. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aya nu nuju galau aya mugia berkah ya acara cing dipaparin ka bungah ku Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh sametan wae aya. Aya nu gaduh sametan? Tiungna warna naon? Mudah-mudahan nu gaduh sametan berkah ya acara cing aya jang mayaranana. Tos lunas tong nganjuk. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antawis wargi-wargi urang dina siang ayeuna urang nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala tiasa hadir dina majelis anu mulya ieu anu mana dilebetna ngagungkeun kana perkara anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyatana kana sasih Rajab. Naon wae Bu judul nama eusi nama pangaosan sok urang tataan. Ayeuna pangaosan dina Rabiul Awal judulna Manya Rabiul Awal Rajaban ece. Rabiul Awal. Iya mah. Tok parokus ngawasnanya jangan terkesimbang melihat wajahku. Kudu pede ce hirup.
Eueuh nu muji mah muji sorangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Heureuna eta mah. Naon wae judulna mah eusina mah pangaosan bade dina Rabiul Awal judulna muludan, pangaosan dina Muharram judulna Muharraman, pangaosan dina sasi Rajab judulna, pangaosan dina Ramadan judulna Nuzulul Quran. Ramadanan eueuh. Pangaosan dina sasi Sawal judulna halal bihalal. Asa can pernah ngadenge punten basa bade ngisi pangaosan sawalan tak aya. Aya oge pangaosan dina sawal mah halal bihalal. Naon wae bentuk judulna mah da eusina mah pangaosan. Naon urang paluna pangaosan punten yeuh. Cata acan ngabahas kana bab Isra Mi'raj sareng Rajab. Urang pupuhula supados semangat urang dina ngahadiran majelis taklim sapertos kieu. Saur pangarsa apa ti jelagong mah punten pisan. Teu aya pangutama-utamana amal kecuali amal ngaos. Nah, sabab ibadah urang, salat urang, puasa urang, hatta haji dan umroh yang memerlukan biaya dan waktu ketika eta ibadah teu make ilmu mardudatun latuk balu ditolak teu ditarima. Bantuan tungtungna we hungkul. Cing saha jalma kitu atuh. Ih, ini aing hararese nya. Tos sarwang eta teh acan. Pantesan atuh. Sok. Tungtungna we hungkul, please ya, aku mohon dengan sangat tolong dibantu ya. Cing saha jalma ibadah teu jeung elmuna maka ditolak. Ma we hungkul teu lak-lak naon sok nyanyahoanan we lak pada kaditu lak-lak. Jadi kaditu teh malak meureunna. Ma we hungkul nya. Cing saha jalma ibadah teu jeung elmuna maka ditolak teu ditarima, maka ditolak teu ditarima. Tukang ngadengikeun lagu ieu majikanna teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka priyogi pangaosan sapertos kieu Bu, sanaos urang cek paribasana getol ibadahna duha isuk jeung sore tahajud beurang peuting mun teh mah aya saking kolot getolna tahajud ge beurang peuting si eta mah. Duha ge isuk sore tapi teu make ilmuna maka eta mardudatun latuk balu ditolak teu kumaha atuh cara nyuparkeun ngarah ibadah urang ayeuna ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Cuparkeun heula kewajiban urang selaku muslim selaku mukmin nyaeta tolabul ilmi. Masalah tiasa jeung teu nama eta mah fadl ti Gusti Allah. Tugas urang mah naon? Hadir dina majelis tong boro nu ngaji saminggu sakali euceu. Cing kamari pangaosan minggu kamari ustad ngabahas naon? Ibu-ibu mah pantes mawa tas, mawa buku ditarulis eta teh beres ngaos Bu asupkeun bukuna teh kana tas gantungkeun we kayak dibawa dina teh minggu hareup. Kau tahu sih atuh da kararitu di mana-mana oge atuh. Matak ditaruh sih ibu hancan nu kamari mana? Kakara. Berarti di mana-mana nya. Tapi segitu juga udah ujuhan aya kaho. Oh ya alhamdulillah. Sareng riungan sapertos kieu teh Bu adalah riungan berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab punten Bu dina hiji keterangan nguningakeun. Teraskeun ieu teh. Bios abi capek. Atuh nuhun. Biasana di dia orang kesepakatan heula bisi meeting. Biasana di dia pangaosan sok sabaraha jam? Wah. Masya Allah. 3 jam nangtang ka Ustad. Nah gitu we Bu nyiksa Ustad mah teu kudu digebugan titah ngaji we 3 jam. Sajamnya ya gitu Mang De sajam emutan bilih langkung obi sami upami di mana-mana di uleman ngaos salah langkung ti sajam. Upami langkung sajam biasana sok aya lemur aja. Punten Mang De tah. Lamun da ngajeng ibu-ibu mengaji serius mah dia tararunu ai kieu mah pan beureun bungah-bungahnya aja walaupun di mana loba pikiran loba bayareun oge da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon dina siang ayeuna Allah ngutus hiji malaikat. Nu mana eta malaikat ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hadir ka majelis ka Masjid Babul Jannah Sukaluyu Sompok, ditugaskeun eta malaikat kanggo nyabutan dosa-dosa jalmi anu nuju ngariung ngayakeun ieu pangaosan di ieu masjid. Di mana cenah dicabutanana min unukiha tina pundukna cenah cu ti dieu. Jadi tong heran dina pangaosan loba nu parotong beheungna. Berarti eta teh nandakeun nuju di nunutan, cabutan. Nandakeun nuju Teras bu eta malaikat tos nyabutan dosa-dosa urang teh nya dicana ku malaikat teh disetorkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, ieu dosa-dosa urang Sukaluyu Majelis Babul Jannah anu tadi siang ngayakeun rajaban pangaosan dosana tos dicana ku abdi kamanakeun. Saur Gusti Allah bikeun malaikat eta dosa ka gunung. Eta malaikat angkat ka gunung bade masikeun dosa-dosa urang Sukaluyu teh. Kumaha walaran gunung? Teu hoyong teuing kami kudu narima dosa anu sakitu lobana urang Sukaluyu. Bingung ta malaikat dicanak deui ka Gusti Allah, coba ayeuna mah cenah pasikeun ka laut. Angkat di ka laut dipasikeun ka laut. Kumaha walaran laut? Teu hayang teuing kami oge geus liweuh ku lauk geus sabaraha ayeuna kudu narima dosa urang Sukaluyu. Bingung ta malaikat bu, ka gunung teu narima, ka laut teu narima, sugan atuh ka tukang ojek. Karunya boro-boro nanggung dosa ngabonceng saurang ibu-ibu nu gemoy mah riweuh. Teu nya? Kumaha cenah atuh bingung. Tos we kieu malaikat bikeun ka jamaah ibu-ibu anu nuju rajaban di Babul Jannah anu pangaosana can beres balik ti heula. Si Ucu balik deui teh kan. Rek wih beuti balik deui asieun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tak biasakeun bu pangaosan leuwih karengse sabab saur sepuh mah cenah barokah teh ayeuna ditungtung. Meh teu ieu teu salah nguping pan aya hiji dongeng bu punten ieu mah. Aya hiji dongeng cariosna maklum tos sepuh tos aki-aki ngiring pangaosan aya tanagana teh tanaga sesa tos di kebon maklum jabang geus kolot kitu aya ngajina teh bari nunutan nya. Ari dina waktos ngaos teh ustad teh ngabahas bab nyusur ce. Terang nyusur teh siwak nya kayu siwak disebutna teh nyusur. Maklum pan ngajina oge malaweung jeung nunutan teh. Ari kakupingku si Aki ceuk ustadna teh para wargi sadayana ieu naon teh diantawis pasunatan Kangjeng Nabi teh nyaeta nyusur saacan salat eta teh sunat. Maklum kadenge kuno ngajina kuno nunutan jeung anu meureunnan saliwang ngajina teu beres teh kadenge ku si Aki teh nyusu heula. Nah eta teh si Aki grebek uih ti pangaosannya kulam subuh maksa teh rek ka masjid. Itu pas bade ka masjid emut keterangan wengi teh cek ustad. Nini naon atuh Aki meni subuh-subuh geus gegerowan heuh Aki teh rek ka masjid rek salat ngan peuting ngadenge keterangan ti ustad cenah memeh salat teh sunat nyusu heula cenah. Atuh dah maklum sini nih pan non teh wanita soleha tidak mau menolak keinginan suami gitu nya maknya cenah cik sini teh karek kadeng-kadeng cenah keterangan dek salat kudu nyusu heula daripada abdi doraka mending nurut we ka salaki mangga atuh ki cenah kodok pura holol aduh keur malepet nya nyusu heula kitu we tiap hari kela. Nah cenah teh asa ku mineng teuing cenah angke mah nyobaan rek make batra wali cenah manya orok ke bisa cenah disapih piraku aki-aki teu bisa kitunya ari pek teh ditaroskeun ka ustadna teh kumaha kitu nih heuh si Aki teh saprak wengi ngaos kitu cenah memeh salat teh sok nyusu wae. Nah ada kami masih nerangkeun nyusu tapi nyusur heula. Oh salahna saha berarti tah mata keur ngaos mah tong malaweung tong nunutan komo balik ti heula mah
bisi salah kuping kabayang salah ki ece balik ti dieu nyusu we tuluy naudzubillah min tah kitu nah tah ieu teh potensi ngengkeun hampurana Allah Subhanahu wa taala. Terus naon deui di antawisna padilah pangaosan ini teh adalah jalan menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Sahajal menempuh ayeuna rek ka majelis ilmu rek nyial ilmu eta teh sami sareng menempuh jalan menuju surga. Kamana mah akang jalan ka Jogja ka dieu mah ece ka Palihwetan ka mana mah aka ece jalan ka surga ka dieu mah engkang kapangaosan eta kapangaosan turung tung da teu nitah jereng abdi mah jadi lamun ngadenge turung tung teh make jereng teh asa teu ngeunaheun nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik teraskeun ieu teh teraskeun siap dugi ka tabuh 3 dugi ka tabuh 4 tabuh 5 adan maghrib. Masya Allah berarti ibu-ibu di rumah sarena tukang ngawadul ngaos muni pararede ngaos di ke maghrib pret tadi dibere tawasul jeung naon teh berjanji oge diukna teh nu geus emok kabelah dieu aya nu geus ka kenca aya nu ciga sinden wae aya komo nini mah komo ieu dibere ngaji nepi ka maghrib naudzubillah min wa barik tapi ibu cangkeulna tunduhna cicing di pangaosan mah diganjar komo sare bari nunutan bari jeung ngacek acaina oge bau barokah manya aya acai barokah pantesan muka nunutan dalebar meureun acaina barokah naudzubillah min Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sababu dina riungan kitu naon urang ngariung jeung ulama, urang ngariung jeung kiai, urang ngariung jeung para ustad nu gagaduhan ilmu-ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon jauh dungungan punten Bu. Mantena nguningakeun ke jaga di akhir zaman bakal aya umat kami nu jauh jeung para ulama. Sayati zamanun ala ummati yafirruna mina ulama wal fuqaha. Engke bakal datang di hiji zaman di mana umat kami geus jauh jeung para ulama beh dieuna tara hadir ka pangaosan. Naon konsekuensina? Naon ayeuna anu bakal ditarima ku eta jalmi nu tara hadir ngariung jeung ulama? Nu kahiji fayab talihimullahu bisalasati baliyatin maka Allah bakal nibakeun ka eta jalma 3 balai. Sok kenu bisa ngajawab pertarosan Nabi di akhir di Pasien Najis 50.000. Nu tiasa ke kapayun walar di Pasien 50.000 nya lumayan jang 50 orang. $50.000 jang sajalmi nya. Tuh, Mang Ded aya di bibita duit njok radio ngajina teh. Diregepkeun, buru-buru maruka HP maruka tulisan. Urang mah nya kitu tah padahal ageung pisan ganjaran teh nya. Mana wae di antawisna nu kahiji Allah bakal mere balai ka eta jalmi teh nyaeta yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Kahiji Allah bakal nibakeun bakal ngangkat ka eta jalmi naon diangkat berkah kasab usahana. Oh. Bakal dilaan berkah kasab usahana. Gitunya. Naon atuh aya berkah teh? Aya nu uningan naon hartosna berkah? Cek urang soreang masa etik mahi loba walatra naon disesa-sesa aya teh saeutik mahi loba walatra atanapi saeutik mahi loba nyesa bari bisa barang
bere ta eta barokah teh. Lamun ceuk bahasa santri mah ziyadatul khair, tambih ka sae matakbu urusan rezeki mah tong nyuhunkeun seueur tapi mintalah kepada Allah keberkahan. Pan urang sok ngadoa dipingpin ku Ustaz, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan, tah ziyadah mah nambah mah ilmu, wa barokatan fi rizki, nyuhunkeun mah barokah mah rizki. Rek naros Bu, mending kene ayeuna sehat teu gaduh artos, mending kene seueur artos tapi rieuh di mana-mana nya. Punten abi mah teu naroskeun nu eta. Mending kene sehat teu gaduh artos, mending kene seueur artos tapi gering. Eta ku keukeuh sehat loba duit. Milih salah satu nya, milih mending nu mana? Mending sehat. Ku sehat mah insyaallah artos bakal dipilari. Jeung ningali berkah rezeki teh Bu, lain katingali ku lobana. Kadang sok si eta mah nya barokah usahana naon, mobilna loba. Punten Bu, belum tentu anu banyak aya barokah di dinyana. Teu saeutik Bu nya, orang kaya sultan di Soreang penghasilanna banyak tapi Bu ku Gusti Allah naon eta hasil usahana unggal minggu ka rumah sakit dipake kemo. Berarti hasil tina usaha teh tidak kenikmati, dugi ka tuangna oge digram. Padahal Bu mubina hartana bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, tapi tidak bisa menikmati katina hasil ayeuna usaha mantena. Berarti tidak ada keberkahan. We nya ari keberkahan anu aya nu berkah makan mahi kitu nya, sanajan usaha koreh cok tapi aya we, tapi manfaat. Tah anu berkah manu mana? Rizki anu ngajurungkeun kana deketna ka Gusti Allah. Tah cupunten ibu ti bumi nyanak artos nya upami nu tebih kana ojek panginten di jalan teh dipeserkeun cai terus dongkap ka majelis salim aya koropak di eusian teh tadi 10.000 atau 2.000. Jujur jangan ada dusta di antara kita. 10.000 2.000 dah katingali lah, tak katingali dah tukang sodakoh 2.000 imah. Nah apa da abi pan bogang majelis aya masjid itu enggak muka koropak lolobana 2 lainnya nyahwanan. Buktos mengatakan gitunya, tapi tenana nu 2.000 eta adalah harta urang anu dipake jalan kana dipikaridho ku Gusti Allah. Gitu ya, ta eta teh berkah. Lamun ayeuna urang diberel harta leuwih tapi malah ngajauhkeun kana deket ka Gusti Allah, berarti patut dipertanyakeun eta harta teh berarti teu aya barokah. Ta eta barokah teh nya tong alit manah peda salaki abdi tugas ece mah yeuh ngadoakeun. Ketika ayeuna salaki di sawah ece ngampar sajadah gitu nya, di mana salaki usaha ece duha gitu, di mana ayeuna salaki keur ikhtiar ece ayeuna wiridan gitu. Lain ieu mah salaki ini teh milu ini langsung WA-an hayu besti kita nyeblak bareng. Aya nu kitu aya diukna teh di juru bari nyarande. Punten hareuna teh nya. Tah ulah kitu. Ay gaya pan iPhone, ay pagawean kasbon kana nganyuk tos we sesuai kemampuan da urang Allah man tos ngatur rezeki ka kanggo urang insyaallah. Maka tah ieu berkah di antawis nu kahiji lamun urang tara daek, lamun urang sok hadir dina majelis ilmu maka bakal dipaparin keberkahan dina kasab dan dina rezeki. Tapi lamun urang ngajauhan pangaosan, jangan salahkan Gusti Allah ketika rezeki urang tidak ada mengandung keberkahan di dalam meureun urangna tara ruang riung dina pangaosan hiji ta Bu. Terasin ieu teh bade tenang we atuh. Da abi ge capek atuh ngareng hapeula. Da
Abdi mah wayah kieu mah sok ngopi mang dia tara cai herang. Tapi patin teu naon susu oge. Naon bedana kopi sareng susu ce? Kumaha? Kopi mah susu mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ai susu mah hideung tungtungna hungkul. Tong ditingali atuh eueuh bet ditingali heula si eueuh mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wios ngaosna kieu wios. Bingas tetunduhnya cenah. Nu kadua ketika ayeuna umat Kangjeng Nabi teu jauh jeung para ulama tara daek ngaji, maka balai nu kadua nyaeta naon? Allah bakal nibakeun ka eta umat, ka eta jalmi pamingpin anu dzalim. Naudzubillahi min Bu, bantos karaos enak di Indonesia, ulama dikriminalisasi, ulama dipenjarakan, pada akhirnya naon daratang pamimpin anu lelim anu teu nyaraah ka rakyat, ari teu cara ayeuna rek nyalonkeun eta mah wargi abdi, ieu mah baraya abdi, tempo geus jadi mah poho, batak disebutna ge pilkada Bu. Naon bedana pilkada jeung pilkabe sok? Lain, ai tiap pilkada mah tiap wengi cenah sia aja. Naon bedana pilkada jeung pilkabe ce? Ai pilkabe mah di mana poho jadi, ai pilkada mah di mana jadi? Tah eta. Laras teu? Nya euceun minta keur program ayeuna di KB poho, ayeuna nuang pelna jadi. Tah kitu aya bedana pilkada, matak disebutna pilkada. Da loba ayeuna mah di mana jadi? Poho. Teu cara nya. Dugi ka aya di ditu mah cenah di ditu di Hong Kong. Gitu mere cenah karpet ka masjid dek nyalon teh teu jadi di bawah deui Bu karpetna teh. Naudzubillahi min. Karena apa? Kedoliman. Akibat apa? Meureun warga. Nah, masyarakatna umatna geus jauh jeung para ulama. Tong tebih-tebih ieu we lah pamimpin anu aya dina diri urang naon? Hate. Lamun ayeuna teu dijeboran, teu diberi santapan rohani banyak lain hungkul santapan jasmani anu diperogikeun ku urang mah. Santapan jasmani mah isuk-isuk urang tos sangu koneng. Bala-bala Indonesia Today. You know Indonesia Today? Bala-bala cireng pisang itu teh adalah Indonesia Today. Bala-bala bubur oge di sanguan urang. Berang saeutik punten ce. Teng cuanki di sanguan deui. Siang sakedik nyeblak di sanguan deui. Seblak naon? Seblak tulang. Aya daging urang maneangan tulang. Rada jam 3 neangan karedok di sanguan deui. Tah urang ge harusna ayeuna santapan rohani urang teh sapertos santapan jasmani. Ngarah kuat naon? Tah ieu teh hate teh pamimpin nu aya dina diri urang. Lamun pamimpin urang dolim bakal ruksak dina kahirupan urang. Contoh ruksakna bakal timbul penyakit hate. Mana di antawisna? Sirik, pidik, jahil, kaniaya. Lamun cek pun guru mah cenah ieu teh panyakitna teh sulabeba. Naon cenah? Naon harta sulabeba teh? Sulit ati belang. Tah gitu. Ulah baya tuh kali-kali mah babat. Sulit ati belang bae lamun hate urang teu diceboran teu dibere santapan rohani Bu bakal timbul. Mana kalituna iri, dengki, hasud nya ai hasud teh Bu teu kaop batur boga milik teu ngeunah. Tah eta hasud teh. Nya ngaliwat ka imah aya nu mawa semen, sahali ieu nu kuriak gebeg. Datang di mawa bata gebeg deui urang mah. Nya batur nu kuriak urang nu ka rumah sakit. Da gegebegan wae atuh ieuna. Nya batur meuli Pajero urang mah meuli Panadol. Da lieur ningali batur meuli Pajero urang teu kabeuli panas we barahan. Itu eta teh panyakit hate kade Bu.
nya diakibatkeun naon meureun hate urangna tara diberi santapan rohani hartosna tara ngariung jeung ulama tara pangaosan gitu aya nu kitu aya mudah-mudahan urang di mata ayanya insyaallah ibu-ibu di dieu sarolehah sawareh insyaallah nya cing sarolehah sadayana cing dipaparin ayeuna naon landong hate kitu nya Allahumma sholli wa sallim wa barik alai teraskeun tos saja mangde gini nya alhamdulillah sakitu wae panginten disim kuring acan biasa we teh meni palolotot anu katilu bu ketika ayeuna umat Kangjeng Nabi jauh jeung para ulama maka konsekuensinya yang akan diterima oleh jalmi eta oleh umat eta nu katilu nyaeta yakhruju minad dunya bi ghairi iman keluar ti alam dunia hartosna maut teu mawa imana a'udzubillahi min sabab jalmi mah bu punten jalmi mah bakal maut sadayana oge bakal makhlukna bakal maut ari maut diwartosan teu bu sakali deui cing kompak ari maut diwartosan teu ceuk abdi mah diwartosan Mang Ded mana dalilna kullu nafsing da'iqatul maut sakabeh awak-awakan bakal berarti Gusti teh ngawartosan yen urak teh bakal maut ngan nu teu diwartosan mah naonna waktosna sarang nuju di mana nuju kuma taet maut nama diwartosa dina Al-Qur'an kullu nafsin da'iqatul bakal maut orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa Pak Ustad pupus atuh kaosan sopan atuh sakedik pupusnya sok sekali deh meh ieu kulan teu pantes kumaha atuh nya teh pan urang-urang Sunda kita campurkan saja kan geus da abdi anu ngatur lagi cenah reueut meh nyambung atuh orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa Pak Ustad, Pak Kiai, aya ucing, maunya ucing pupus eta mah sopan ka ucing. Pak RT punten di jalan aya ucing kageleng pupus, paeh we ka ucing mah tuh. Ya, ka ucing mah Pak, paeh ka sato mah tong peda susundaan hayong lemes. Punten palurah aya ucing pupus ya. Gitunya sok sekali deh meh fokus orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa Pak Ustad aya ucing Pak Kiai nu korupsi modar gitu mah tong kagok atuh ce tong paeh modar gitu mah naudzubillahi min urang teh bakal maut bu nya termasuk urang nu hadir ibu-ibu ge bakal maut barade maut nya sok abdi mah ngararang bare mah bilih bade ibu-ibu ti payun abdi teh pengker mangga abdi mah bade abdi teh pengker ibu-ibu ti payun silakan nya mangga dasadena ge bakal mah penting mah urang nyuhunkeun ka Gusti maot nyanak iman maot dina kaayaan husnul punten bu ayeuna jalmi ayeuna sato paeh ukur bilatungan tapi jalmi manusia maot ti sajabaning bilatungan bakal panggih jeung balitungan bedana urang jeung sato teh kitu sato mah ukur paeh ukur bilatungan tapi jalmi maot mah ti sajabaning bilatungan bakal panggih jeung balitungan naon nu dipidamel ku urang sadayana ketika hirup di alam dunia bakal dipertanggungjawabkeun ke jaga di akhirat tah maka pentingna ieu ngaji teh pangaosan teh bakal ngawaris kana maot husnul khotimah siap maos siap siap pangaosan siap ari rutinan di babojana sok pinuh jigah kieu tara katingali da pemain lama we anggar eta
sok Bu ajakan kemah ramekeun pangaosan hirup-hirup yeuna teh syiar agama nu aya di lemur urang teh ku hadiran pangaosan menaon Islam kuat agama Islam kuat meh urang barokah insyaallah gitu. Naon da judulna mah sami bade rajaban bade muludan bade muharaman naon bae bade syukuran eusina mah pangaosan komode lamun aya pangaosan rutin tak eta da ari ieu mah acara kieu masuk urang mau balik ti luar ieu mah cuman memotivasi mengajak da anu ngahancam mah pangaosan rutin Bu hade ieu urang terek maot tong jongjonteng hirup di alam dunia gitu sedengkeun tadi teh jalmi mah ti sajabaning bilatungan bakal balitungkeun naon anu di amalkeun insya mudah-mudahannya cing manfaat sadayana amin ya Allah ya Rabbal mualami painten sakedap deui ngabahas dina perkawis ayeuna Isra Mi'raj sateu acan di Isrokeun sareng di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi teh Pak Bu diuji heula ku Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ujian yang luar biasa diuji dengan kepedihan yang luar biasa nya mana nu jantan ujianana nyaeta nu kahijina Kangjeng Nabi dikantunkeun ku nu janten bojona ku anjeun saha Bunda Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Bunda Khadijah teh Bu perempuan pertama yang masuk surga dan pemimpin bidadari surga. Hasil naon? Hasil jerih payahna. Wanita terkaya di kota Mekah pada saat itu sapalih keterangan mah kekayaanana ya kekayaanana Siti Khadijah satengahna kota Mekah nu anjeunna Bu tapi seep dianggap perjuangan ngabantos tu janten carogena ku anjeun nyaeta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo nganderkeun agama Allah Subhanahu wa taala sehingga karaos ku urang sadayana agama Islam dugi ka lemur urang tina hasil perjuangan ngantunkeun tah singkat cerita bojoku anjeun ya teras sadei pamana sa Abu Thalib tos kitu Kangjeng Nabi teh dakwah ka Thaif da tos teu aya kakiatan teh geus sedih di Thaif kumaha ku urang Thaif ditolak Bu mentah-mentah duwi ka dina hiji riwayat diuningakeun ketika Kangjeng Nabi dakwah di Thaif nya ti bumi itu di tempat linggihna di Thaif bade ka masjid teh Bu ngalangkung hiji bumi eta mah si nu gaduh bumi teh tos langganan we Bu ka Kangjeng Nabi teh nyiduhan Kangjeng Nabi bade angkat kabu ka masjid ngalangkung ka eta bumi cerot Kangjeng Nabi teh duwi kana ieuna dielap ku Kangjeng Nabi mah teras we kitu dina hiji waktos anu nyiduhan teh teu damang Bu kumaha ayeuna akhlakna baginda Nabi ditaroskeun Bu kamana senasi fulan teh nu sok nyiduhan kami teh ayeuna teh aya gamparan Gusti anu sok nyiduhan salira teh nuju teu damang nuju udur kumaha uyuk urang longok dilongok Bu ditaroskeun dugi ka ku akhlak muliana baginda Nabi anu tadina ngewa ka Kanjeng Nabi berbalik janten ngucapkeun dua kalimat syahadat sehingga masuk Islam cing kinten-kinten lamun urang di dieu nu tatangga mun aya nu kitu rek kumaha ce ece terek ka pangajian yang wal minggu teh cerot deui ka ece teh cerot deui dina hiji waktos nguping si ece eta anu sok nyiduhan teh teu damang cing kiteun-kiteun kumaha ece wah kahayang teh mod tah tuh kan gitu pantes we atuh diajak anu kalus teh aremung da urang mah kitu sarwana tah akhlak itu teh contoheun urang janten Mang Dayat punten nya ketika ayeuna berjuang dina agama Islam adapun tantangan kumaha biasa Kangjeng Nabi tos aya ti dituna Kangjeng Nabi mah leuwih ti kitu tapi lamun dibarengi dengan keimanan dengan kesabaran dengan keyakinan apa hasil daripada jerih payah Kangjeng Nabi ketika diuji dipasihan hadiah terbesar nyaeta naon Isra Mi'raj hadiah mujizat terbesar jadi hikmahna ketika dina kahirupan urang diuji ku musibah ku ujian naon bae barengan ku sabar barengan ku tawakal ayeuna yakinkeun yen urang teh diatur ku Gusti
insya Allah sabab Allah mah teu nitah bunga teu nitah susah tapi miwarang syukur sinarang sabar. Sakali deui lumayan yang status Bu. Allah mah teu miwarang bunga teu miwarang susah tapi miwarang syukur sareng sabar. Di mana ayeuna seorang hamba pandai bersyukur karena nikmat tos dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah endingna bakal bunga. Tapi ketika teu syukuran gitunya maka endingna bakal susah. Panjanji Allah eta mah dina Quran. Saha jalma nu syukuran kana nikmat ti pangeran tangtu nikmat ditambahan nu aya ge dipage. Tuh ketika ayeuna seorang hamba pandai bersyukur jangankan nikmat nu aya nu teu aya ge bakal didongkap. Tapi samulihna ketika ayeuna hamba tidak pandai bersyukur karena nikmat Allah. Saha jalma anu teu syukuran kana nikmat kayalah tong nyanyahonan. Kana nikmat di pangeran tangtu nikmat moal ditambahan nu aya ge laleungitan tah kitu. Siap? Oh. Saha jalma anu teu syukuran kana nikmat ti pangeran tangtu nikmat moal ditam nu aya ge nya jadi hoyong bunga mah kudu daek syukur. Ayeuna ketika ayeuna urang ditipakeun ujian musibah ku Gusti Allah barengan ku sabar, insyaallah endingna bakal bunga. Begitupun Kangjeng Nabi ketika ayeuna sebelum dipisrokan diuji heula ku Gusti Allah. Nah diuji kasabarana, kekuatanna, keyakinanna sehingga tos waktuna dongkap diberi hadiah yang luar biasa yaitu diberjalankan, diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus dimi'rajkan dugi ka Sidratul Muntaha pendak langsung sareng datna Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 nabi dan Rasul cuman hiji anu dikersakeun dipaparin Isra Mi'raj saha baginda Nabi besar Muhammad Nabi urang teh Bu alhamdulillah. Sakedik deui 5 menit deui. Tos sajam langkung Bu tadi 1:30 ayeuna tos 1:30 langkung 5 menit. Ngalamun nuhun ce diwakilan. Terasin ya teh. Ya. Bari ditamian ku aja. Nunjuk di ka dieu aja. Punten sakedik ieu mecing janten pelajaran. Dina waktu perjalanan Kangjeng Nabi diisrokeun dijajab ku malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Dina perjalanan Isra Kangjeng Nabi diajak jalan-jalan ke surga sareng ka neraka. Ditinggalikeun kehidupan nu aya di surga, ditinggalikeun kehidupan nu aya di neraka. Dina diantawisna Allah Gusti Rasul ditinggalikeun kana 11 golongan dina eta perjalanan. Moal saeuting, dua we. Hiji ningali golongan di surga aya jalmi ti umat Kangjeng Nabi anu melak harita panen harita. Melak jadi buahan panen, wah berlimpah luas. Terus junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka malaikat Jibril, 5 daya Jibril sahasna eta teh golongan umat anjeun anu ketika hirup di alam dunia loba ngainpakeun hartana dina jalan ridona Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita urang bakal metik hasil. Sanaos urang 2000 tapi diberengan jeung ikhlas dia ngabantos kana perjuangan agama, insyaallah bakal melak harita panen harita. Insyaallah cingkapi milik urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua, Kangjeng Nabi ningali hiji golongan eta mah nuju mekprekan ieu na Bu.
mastakana dipek-pekan jadi deui, dipek-pekan hancur jadi deui. Duwi ka ngalengis Kangjeng Nabi lima daya Jibril. Saha cenah eta teh golongan ti umat anjeun nu baheula keur hirup di alam dunia sok wani-wani atanapi teu daek sujud nungkulkeun masakana sujud ka Gusti Allah dina ngalaksanakeun salat 5 waktu. Sok ninggalkeun salat kitu tadi antaus. Mata kada ieu penting-pentingna salat. Da hikmah daripada Isra Mi'raj mah cing dawam cing getol salat. Sabab ieu anugerah terbesar. Perintah salat adalah perintah yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantaran malaikat Jibril nu langsung dipasikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten urang ayeuna sedekah, urang ayeuna nyieun kahadean, urang ayeuna umroh haji tapi teu dibarengan jeung salat. Nol nama aya genep tapi di hareupna teu aya angka hiji. Cing kira-kira eta aya nilayan teu? Teu aya. Nu mawan aya nilai teh nyaeta angka hiji. Jadi sabaraha? 1 juta. Gitu. Sok nangunjar besok mangga. Bila nu cangkel nangunjar teh kada. Ieu sok wios daripada karam sok ke nangunjar. Bila bade kula mangga. Bebas jeung abi masuk bebas. Tong dipaksakeun je. Daripada engke gagajaheun non sisireumeun. Sok wios du haji lalajengkeun. Nah nyauteun naon bade lah. Mangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dah. Penting salat ibunya saking ku pentingna lamun ceuk ilmu fikih mah sapenting-pentingna salat teu bisa bari nangtung wajib keneh salat mah bari carik teu bisa bari diuk bari nangunjar teu bisa bari nangunjar bari ngagoler teu bisa bari ngagoler ku isyarat teu bisa ku isyarat di salatan eta mah ta ulah nepi ka nungguan di salatan naon mayit mah teu boga adab teu boga kasopanan. Ari keur hirup tara salat tara ka masjid tempo mae tempo paeh tempo maot hayang dibawa ka masjid geus di masjid teh cicingna hareupeun imam geus kitu bari ngagoler kita ditanya ku karpet teh ka mana we atuh ceuk cenah wayah kieu meuni karek ka masjid jeung di dinya mah kakarina kasakarina ka masjid cicing hareupeun imam geus kitu ngagoler deui teu sopan pisannya naudzubillah min gitu. Dewi ka disindiran ku santri mabuk ku penting-pentingna salat. Waktu datang salat subuh aki-aki kalakah tah gitu bantuan sok. Hirup keneh kan itu hirup? Mun hirup nyora sok. Barang datang waktu aki-aki kalakah tuh tinggalin salat subuh eta jelema teu tuh nutara salat subuh mah jelema teh teu puguh we kahirupana teh sok. Waktu datang salat lohor bapak-bapak kalakah uluh ciga nu amok ka mun ciga nu amok ka bapak-bapak eta mengungkapkan isi hati molor nah mun untung bapak-bapana sakieu lamun kemah barawa ngaji jadi kalau mereka makan teh pan teu cigah ngamakan molor nah ada cek ustad cenah gitunya tuh tinggalin salat lohor eta jelema kumaha jelema sakalak kieu waktu datang salat asar ibu-ibu kalah ka pasar atuh cing nyambung jeung ar-arna ka dituna tuh tinggalin salat asar eta jelema ka tuh waktu datang salat maghrib para pamudi kalah gudag tuh tinggalin salat maghrib eta teh incuna amun incuna jurig berarti ninina teh genderuwo kela mewe cenah waktu datang salat isya para pamuda kalah gaya tuh tinggalin salat isya eta teh incuna kuya apal kuya aja lok lempang tah gitu naudzubillah min
ku penting-pentingna salat tuh cing barokah sadayana, cing paranjang yuswa, jembar rezeki, cing laloba duitna, didoakeun cing enggal akad ka Mekah sareng ka Madinah. Hoyong umroh hoyong nu awis, hoyong nu mirah. Sok abi pan ieu tukang travel jeung tukang haji, hoyong nu mirah, hoyong nu awis. Nu mirah, aya di abi nu mirah Bu umroh cukup dengan uang 3 juta rupiah. Nya, ku abdi ngan dicanak heula ka Tanjung Priuk, tidinya ngojay ka ditu. Ti Tanjung Priuk ngojay ka Mekahna euceuk. Aya kana prima jasa 75.000 eta mah ngan umroh ka Tanah Abang, sanes ka Tanah Suci. Aya Bu di abdi program haji 12 juta jantan haji ngan aya syaratna hiji maot heula. Tangke dibadalkeun ku abdi. Nya cing aya nasi tiasa angkat ka Mekah. Ngiringan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha hajja baitikal haram wal umrata baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al munawwarah fi sihatin wa afiatin wa salamatin wa lutfin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, terang kahapal teu? Lamun hafal mangga amalkeun insyaallah barokah salawat haji enggalkeun. Amin. Nya pami teu terang amang wae ka bumi nyandak domba hideung, hayam hideung. Teu sok silaturahmi teh ku abi diserat ka Pak Ustaz Dedi ke disebarkeun nya dina grup. Mangga amalkeun moga-moga barokah salawat haji cing narasib tiasa angkat haji. Punten sakedik ieu malen promosi meungpang-meungpeung. Abdi alhamdulillah panjenengan gaduh bimbingan Aridwan sareng ka Travel Gaido Travel and Tour. Kantorna di Soreang di gigireun Rumah Sakit Hermina aya perumahan Linggahara 2, di Payun aya ruko opat ngejeblak Gaido Travel and Tour. Di abdi aya umroh plus, aya umroh reguler, umroh VIP, oge haji plus, haji furoda, oge haji reguler. Oge di abdi aya program tabungan haji jeung umroh minimal 100.000 teu ditarget kumaha kalan kasangeman jamaah gitunya sabade saminggu sakali, bade sabulan sakali, bade satahun sakali, lebih sering nabung lebih tereh enggal kana angkat minimal 100.000. Bilih engke kapayuna hayang aya tabungan ke kantun ngobrol sareng Pak Dedi nya ke dibantun ku abi ka dieu. Teras di abi aya pembiayaan umroh heula bayar belakangan mangga kantun silaturahmi ka kantor. Hoyong abi mah hoyong dana talang haji mangga ku abi ke dibantos pami ka hartos, pami ka kejar mangga gitu dana talang teh nya mangga gitu. Nah, insyaallah-nya mudah-mudahan cing narasib angkat umroh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sata acan ditutup janji abdi tadi nu tiasa ngawalar di Pasian Artos 50.000 ngacung. Sok ibu ka dieu calik teh pasian anu calik di dieu calik alhamdulillah pari bagi sadayana kumargi Mamah Dedeh parantos dongkap di abi cekakun sakitunya mangga diteraskeun ku Mamah Dedeh billahi taufiq. Calik ibu calik. Silaturahmi sareng ibu saha? Ibu Eda linggih di panten ibu di Sompok Yuswa sabaraha? 50 genep murang kali? Genep alhamdulillah ngeureuy keneh sareng si bapak tuang ulah saudon we ngeureuy tuang ngeureuy alhamdulillah. Bade nambihani murang kali? Moal atau seliren bilih bade nambihan di gaduh murang kali gadis gaduh seberiji hiji deui hiji deui senajang santri masya Allah alhamdulillah mohon geulis ya bang kenyuankeun nomor HP na geulis da istri nya ibu di mana ayana umat Kangjeng Nabi jauh ti para ulama bakal Allah bakal nibakeun tila balai nu kahiji
anu kahiji bakal dicabut kasab kaberkahanana. Ai berkah teh naon? Berkah teh tambih-tambih kaberkahanana asa eutik mahi loba walatra. Masya tambih-tambih kasae Kasayan. kasayan barokahnya ibu cing barokahnya Amin. nu kadua Anu kadua bakal dipasihan pamimpin anu zolim. pamimpin anu doli lamun naon cenah eta teh Lamun jauh ti ulama. beh dieuna tara palih dina tara Tara ngahadiran majelis ilmu. katilu Katiluna bakal maot teu mawa iman. teu mawa teu iman ibu bade maot Nyebade atuh ai maot mah kulo nafsin da ikatul maut setiap anu bernyawa pasti bakal ngalaman maut. teras mangga teraseun we sadah teraseun Punten ya Ustaz. iya saya alhamdulillah tepuk tangan lah tuh ibu deh ibu edahnya alhamdulillah nah tadi teh kumaha cenah jalmi anu syukuran teh kumaha nadomna teh atuh ya satiasa weda versi abi sareng versi ibu benten sak Saha jalma anu syukuran bakal tambah kanikmatan baik nu aya mah dipagehan bantuan aja lain yang serikeun atuh bantuan atuh nu aya mah ditambahan saha jalma nu saha jalma nu syukuran kana nikmat ti pangeran nu tangtu nikmat ditambahan nu aya ge dipagehan. Alah tepuk tangan kanggo ibu Cici Cangkurileung. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah mangga ibu nyangakeunnya cing barokah ya hadian. Mohon mangga wilajengna. Sami-sami ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Pirage kitu ilmu menang duit kenging atuh matak naon. Hoyong deh hoyong. Kabitanya. Tinggal nu beureum hungkul Aya meureun. Insyaallah hoyong deh hoyong. Ulam deui we abdi. Mangga. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Adada khalqika wa ridha nafsika zinata arsyika bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiran ghafani krika ghafillahu maj'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika imamul khair qaidul rasul rahmallahu ba'tsul maqamal mahmud alladhi yaghfitu fil awlun al akhirut bi rahmatika ya arhamar rahimin ngiringan sadayana bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge agungna sasih Rajab mugi Gusti ya Allah ngabulkeun ngadugikeun maksad abdi sadaya khususna mangga ngadoa masing-masing dina manah masing-masing orang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mangpaatkeun ieu kesempatan ieu rezeki anu dipaparin ku Gusti Allah urang masih kene dikersakeun tiasa riungan dina riungan anu mulia sapertos kieu ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Allah ya Rabbana ya Rahim abdi sadayana taya sanes hadir di pangaosan seja syukur kana nikmat parantos Gusti gamparan paparin abdi sadaya ya Allah tampi syukuran abdi sadayana ya Allah tampi syukuran abdi sadayana ya Allah abdi rumaos hamba anu tamelar abdi rumaos hamba anu tara pandai bersyukur karena nikmat Gusti anu mana begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah ya Allah jantenkeun riungan abdi sadaya ya Allah janten kaparat dosa kanggo abdi sadayana ya Allah hapunten dosa-dosa abdi sadaya ya Allah dosa-dosa abdi sadaya ya Allah dosa alit dosa agung dosa nu karaos teu karaos ya Rabb anu mana dosa eta nu matak ngahalangan kana ditampina amal ibadah abdi sadaya
dosa-dosa nu matak ngahalangan kana dikabulna doa abdi sadaya Allah. Ya Allah, ieu kesempatan jantenkeun kiparat dosa kanggo abdi sadaya Allah. Ya Allah, bayangkeun ibu rama urang, ibu, bapak. Bayangkeun pamenteuk mantena. Bayangkeun pamenteuk mantena. Mama, bapak, hapunten abdinya. Terutama ibu rama abdi netes aya di alam barzah, di alam kubur. Ya Allah, hapunten dosa-dosa marantena ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Ya Allah, jantenkeun pakuburanna taman di antawis taman surgamu ya Rabb. Ya Allah, tamih-tamih nikmat di alam kuburna ya Allah. Ya Allah, abdi teh murang kali anu teh acan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh abdi sadayana. Ma, Pak, cing bingahnya di alam barzah. Sejanyangakeun ieu pahala ganjaran pangaosan sholawatan abdi sadaya kanggo mamah nu tos aya di alam barzah di alam kubur. Kanggo ibu rama abdi ya Allah nu masih kena jumenang di alam dunia, panjangkeun yuswa marantena ya Allah. Sehatkeun dohir batin ya Allah. Berilah kebahagiaan dina sisa umurna ya Rabb. Ya Allah, jantenkeun murang kalih murangkeun janten jalmi anu saleh ya Rabb. Ya Allah, ayeuna bayangkeun pala putra urang ti mimiti anu cikal ka bungsu, ka sep geulis, hapunten mamahnya, hapunten bapaknya. Can bisa ngadidik hidup, can bisa ngadidik hidup janten jalmi-jalmi anu saleh, can bisa nyenangkeun hidup. Tapi harapan mamah nu janten bapa ngalangkungan riungan ieu abdi ngadeuheus ka Gusti, jantenkeun turunan-turunan abdi janten jalmi-jalmi anu saleh ya Allah. Jantenkeun marantena janten ahli ilmu Allah, jadan pecinta baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berkahkeun abdi sadaya Allah, berkahkeun rumah tangga abdi sadaya Allah, berkahkeun kasab usaha abdi sadaya Allah, berkahkeun ilmu abdi sadaya Allah. Ya Allah, abdi teh kabita ya Allah, abdi teh kabita ya Allah, ninggal tetanggi abdi anu bade angkat ka kota suci Mekah. Abdi teh kabita ya Allah, Gusti anu ngaresakeun, Gusti anu ngasnasibkeun dina ieu waktos. Gusti ya Allah, nasibkeun abdi sadaya tiasa ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umrah ya Rabb, ka Makkah Al-Mukarramah ge Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, berilah kesempatan kami untuk bisa membaca sholawat di payunan makomna Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, abdi teh bakal nganturkeun ieu alam dunia ya Allah. Nu disebut maot teh abdi rumaos teu acan janten hamba anu taat kana parantahan Gusti. Tapi mugi Gusti ngajantenkeun riungan abdi sadaya, janten lungsurna taufik hidayah kanggo abdi. Sangkan abdi jaga dina nganturkeun ieu maot, nganturkeun alam dunia. Maot dina kaayaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kempelkeun deui abdi jaga sareng ibu rama abdi, sareng guru-guru abdi, sareng para kakasih Gusti. Di surga Gusti di bawah benderana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkeun kana panangan, usap kana larai sadayana nya. Salira sadayana cing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina panginten sakitu nu tiasa kadidikeun mangdir hapunten tina samudaya kalepatan tamina dina bahasa simkuring bahwa bilih kirang sapagodos kanu manah sadayana
teu aya maksad naon ieu mah saja panginten ngadugikeun bae mugia anu rupiah anu digecing janten ilmu anu manfaat maslahat khusus kanggo diri pribadi umumna kanggo urang sadayana dina ngambah kahirupan di alam dunia ieu sangkan urang dijantenkeun jalmi anu salamet di dunia bagja di akhirat sakitu nu kapihatur kelangkungna hapunten kasuhun naik sado kaluwi panjang jaruna jalana abrug-abrugan pidato moal panjang-panjang sabab patuangan tos kukurubukan kesendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih buah tomat buah peteuy tamat buah mangga buah jeruk buah semangka itulah buah-buahan sakitu nu kapihatur kirangkungna hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.